Kanggo urang sadaya seandaina urang puasana rajin, salatna rajin, sedekahna seueur, jeung dulur akur, jeung tatangga baraya tarapase atuh kantenan eta mah surgana oge anu pang ahengna, darajat kamulyaanna oge anu pangluhurna. Mugia wae pada jamaah sadaya urang sadaya termasuk salah sawios jami anu ngalaksanakeun tugas sae anu patali sareng Gusti Allah, oge ngajalankeun sae anu patali sareng papada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal hadrun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsha'a fi asarihi falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos nakdirkeun nguasakeun ngerasakeun ka urang sadaya dina ieu waktos, sehingga alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya tiasa kumpul ngariung paamrok jonghok patepang larang berjamaah deui di ieu masjid neraskeun hanca mingonan anu kantos diistirahatkeun heula ku urang dina sapanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya tiasa ngalajengkeun deui mugia ieu pangaosan teh cing istiqomah dugi ka dintenan kiamat. Pahalana anu ngalir ngocor ka urang sadaya ketika urang parantos mangku di alam kubur, aya di alam barzah. Kusabab naon? Kusabab urang ngadamel asar tapak anu dicontoh tur diteraskeun ku generasi penerus urang sadaya nyaeta keturunan-keturunan urang. Mugia we atuh keturunan-keturunan urang sadaya cing dijantenkeun keturunan anu sarae, keturunan anu saroleh saroliha, anu ngajantenkeun pahala ngocor kanggo urang sadaya sok sanajan urang geus teu aya di alam dunia ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna Allah mugia salamina ditami-tami ka junjunan urang sadaya anu nyongcolang,
anu janten mata holang ti sadayana makhluk di sadayana alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarga, ka para sahabat, ka para tabiin tabiat dugi ka urang sadaya dugi ka dinten anu kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya, saparantosna ngalaksanakeun puasa sabulan di wubuh ku lebaran di urang khusus di Indonesia geus ngajadikeun tradisi adat kebiasaan aya acara halal bihalal. Ari eusina halal bihalal teh diantarana anu nomor kahiji na silaturahmi, anu kadua saling hampura. Eusina halal bihalal teh anu kawit ngayakeun halal bihalal teh nyaeta kirang langkung tahun 1848. Salah sawios ulama Indonesia anu ngayakeunana. Eusina halal bihalal teh diantarana nu tadi kahiji silaturahmi, nyambungkeun duduluran, nyimpaikeun tali kabarayaan, mengkeutkeun tali persaudaraan. Dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayubsata fi rizqihi wa ayung sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sing saha jalmi anu hoyong seueur rezekina, lancar usahana, panjang umurna, falyasil rahimah, tepungkeun tali kababarayaan, tepungkeun tali duduluran. Seandaina urang sadaya megatkeun kana duduluran, maka jaga di poe kiamah urang teu aya bagian kaeng syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Aya 3 golongan jalmi anu moal meunang syafaat Kangjeng Nabi jaga di poe kiamah. Saha anu nomor kahijina anak anu doraka ka inung bapana, eta kahiji. Sok sanajan getol salatna lain wajib bungkul, sunah oge seep kabeh teu aya nu kaliwat dilaksanakeun. Sok sanajan getol puasana tong boroning wajib, puasa anu sunahna oge seep teu kaliwat dilaksanakeun. Sedekahna oge luar biasa, tapi doraka kanu jadi inung bapa moal jadi jaminan asup ka surga. Dina waktu sakaratil maut moal kawasa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah, moal dikunci ku Allah Subhanahu wa taala. Balukar tina naon? Balukar tina doraka kanu jadi inung bapa. Anu nomor kaduana anu moal meunang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di poe kiamah teh nyaeta istri anu doraka ka carogena. Lamun seug aya istri
kacaroge na doraka, ka inung bapa na doraka, berarti double dosa na teh geus yakin we double nya ka inung bapa nya ka salaki. Anu katiluna anu moal meunang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta qatir rahim, jalmi anu megatkeun tali duduluran, tali babarayaan, anu megatkeun silaturahmi cek urang mah eta moal kene. Walahanan bari dina hiji kali waktos Kangjeng Nabi nuju mimpin dzikir, nuju mimpin doa. Pastos ngarariung sadayana masyarakat, sadayana jamaah saur Kangjeng Nabi, saha wae jalmi anu megatkeun tali duduluran, megatkeun tali kabarayaan, anu megatkeun silaturahmi, mangga angkat heula ti ieu tempat sabab bakal megatkeun kana turuna rahmat. Rahmat moal turun, doa moal diijabah, maka angkat heula ti ieu tempat. Ari teh aya anu ngojengkang angkat ti eta riungan teh teu lami datang deui. Di mana anjeun? Romawas abdi teh ya Rasulullah, megatkeun silaturahmi abdi teh teu akur jeung pun paman. Namanya teh nyungkeun halal heula we abdi teh. Nyungkeun hapunten ka pun paman, alhamdulillah dihapunten abdi ka dieu deui ayeuna. Kumpul ngariung. Siga teu piranya teu akur jeung dulur, teu akur jeung tatangga, teu akur jeung baraya. Kantenan atuh henteu akur jeung indung bapa, henteu akur jeung salaki, nepi ka henteu rungsur rahmat Allah, moal diijabah doa sarta jaga di poe kiamah, moal meunang syafaat Kangjeng Nabi. Kusabab ayana halal bihalal nya, kusabab ayana halal bihalal tah eta teh dijieun kesempatan, cek bahasa barudak ayeuna mah dijieun momentum. Kanggo naon? Kanggo saling hampura. Alhamdulillah tong boroning dina waktos halal bihalal, pas beres oge urang ngalaksanakeun salat Idul Fitri nepi ka cangkeul. Leungeun oge Pak. Lisan nepi ka cangkeul. Dina nyarita hapuntenna sakapeung mah neangan jalan supaya henteu cangkel gitu nya. Saur simkuring dina hate kadang-kadang sok berpikir kieu, aduh lamun suasana lebaran dina ramah tamahna, dina darehdehna jalmi teh nya lain ngan ukur dina lebaran kieu ukul atuh sabulan sakali mah gitu nya. Sabulan sakali mah geunah beureung kana hatena teh. Hapuntenanya. Duh sasalaman itu jeung ieu. Sedangkeun para jamaah sadaya ketika urang sasalaman jeung dulur urang umat Islam, maka ketika urang beres dina sasalaman dosa urang maruragan. Gitu. Dosa urang maruragan ketika urang beres sasalaman, maka cing rajin sasalaman jeung dulur urang, sasalaman jeung umat Islam. Naon sabab dina sasalaman eta teh bakal nimbulkeun rasa nyaah, deudeuh, asihnya, saling pika nyaah, saling pika asih, saling pika deudeuh. Ku ayana sering sasalaman kitu teh. Dina waktu lebaran, alhamdulillah anak kanu jadi inung bapana ge sarua nepi ka ngucurkeun cai soca menta hampura kanu jadi anak. Da dosa teh lain anak ka inung bapa unggul, da sarua inung bapa we kanu jadi anak teh loba dosa teh.
Pamajikan ka salaki, salaki ka pamajikan, dulur ka dulur, alhamdulillah. Diwuwuh nyaeta sok ngayakeun kegiatan acara halal bihalal. Silaturahmi. Nyuwunkeun dihampura. Para jamaah anu kusim kuring dipihormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya salah sawios sahabat tumaros ka Rasulullah nyuhunkeun pendapat. Ya Rasulullah, kumaha pendapat salira tentang hiji istri anu rajin salatna, rajin puasana, seueur sodakohna, tapi teu akur jeung dulur, parasea jeung tatangga. Kumaha pendapat salira ya Rasulullah? Wala Rasulullah hiya finnar, neraka. Anu salajengna ya Rasulullah, kumaha pendapat salira tentang seorang istri anu sakedik salatna, sakedik puasana, sakedik sedekahna, tapi akur jeung dulurna, tara pasea jeung tatanggana, runtut rukun sauyunan dina ngajalankeun kahirupanana. Pokona mah henteu aya cacadna weh jeung dulur teh, teu aya cacadna weh jeung tatangga baraya teh. Kumaha saur Rasulullah? Hiya fil jannah, surga. Atuh kantenan para jamaah sadaya, kanggo urang sadaya seandaina urang puasana rajin, salatna rajin, sedekahna seueur, jeung dulur akur, jeung tatangga baraya tarapase, atuh kantenan eta mah surgana oge. Anu pang ahengna, darajat kamulyaanna oge anu pangluhurna. Mugia wae para jamaah sadaya, urang sadaya termasuk salah sawios jami anu ngalaksanakeun tugas sae anu patali sareng Gusti Allah, oge ngajalankeun sae anu patali sareng papada manusia. Ulah diharapkeun urang untung, ulah diharapkeun urang bahagia tenang hate, di mana wae urang cicing, lamun seug urang henteu akur jeung papada manusia. Ulah ngarasa urang bakal bahagia, ngarasa untung moal. Urang nepi ka punah-pinah eta. Geus ti Budijaya ka Cibedug, ti Cibedug ka Bojong, ti Bojong ka Cibitung, ti Cibitung pinah ka Cililin, ti Cililin balik deui ka Gunung Halu. Naon saobna? Saob teu betah, teu ngarasa genah, teu ngarasa bahagia, teu ngarasa tentrem geuninganan hirup teh, cicing di mana-mana wae teh. Ternyata jero-jerona pangna henteu ngarasa untung, teu ngarasa bunga bahagia tentang hirup teh kusabab teu akur jeung papada manusia. Eta we kuncina mah. Kuncina mah lamun hayang urang untung, lamun urang hayang bahagia, lamun urang hayang tentrem, sok jalankeun kewajiban urang anu patali sareng Allah oge anu patali sareng papada manusia. Contoh pas waktu mingguan, lamun urang hayang untungnya, lamun urang hayang bahagia, hayang tenang, pas waktu mingguan malam Kemis ayeuna datang. Pas datang waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh datang. Pas aya anu ngondang sholawatan
datang. Tak itu lamun hoyong tentrem mah. Lamun aya anu ngajak beberes jalan ngiringan, aya anu ngajak ngomean solokan ngiringan. Lamun jalmi tiasa kitu ngalaksanakeun parentah Allah oge anu patali jeung papada manusia, maka bakal bahagia, bakal untung. Coba sok sanajan urang getol ngalaksanakeun salatna, puasana, sareng sajabina, tapi ketika ayatnya gotong royong ngabangun masjid, ngarareskeun jalan, atanapi ngarareskeun solokan, urang teh kalakah cicing we gogoleran, tenang hate moal tenang. Moal tenang hate urang. Rajin ibadah salatna, puasana, sareng sajabina teu aya cacadna. Tapi ketika tatangana sholawatan ngulem ka urang teh, datang tenang moal tenang. Da justru ayana tenangna hati urang, batin urang teh karena ngalaksanakeun anu patali sareng Gusti Allah oge anu patali sareng papada manusia. Moal tenang komo urang pasya jeung dulur boga masalah jeung tatangga, sakumaha urang getol ibadah salat puasa sareng sajabina ari jeung tatangga jeung dulur teu akur, moal tenang asa heureun alam dunia teh. Makana simkuring kasadayana nyarankeun ketika aya tatangga baraya anu ngonang ka urang sholawatan, urang teu kengeng merhatikeun beunghar jeung miskina, ulah merhatikeun pangkat jeung teu pangkatna, hina jeung mulyana teu kengeng merhatikeun eta. Ari pas anu ngonangna jalmi anu terhormat, anu terpandang, ya Allah Gusti nepi ka geus teu kuat urang teh hayang init. Ari pas jalmi anu biasa-biasa anu ngonangna teh hare-hare talangke malahan mah teu datang oge sawios da moal dicirian, dina dicirian oge kembali da teu pangaruh. Kadang-kadang para jamaah sadaya punten pisan. Kadang-kadang jalmi anu seueur elmuna, luhur pangaweruhna, termasuk pimpinan masyarakat, sakapeung sok aya ngabeda-beda. Dina harti kieu, lamun teh mah aya anu ngonang sholawatan atanapi aya anu menang musibah kamaotan keluarganya, lamun anu beunghar atanapi anu terpandang, lamun teu nemongkeun awak teh asasieun lamun teu nemongkeun awak teh hayang katingali heula we ku keluargana teh, hayang katingali heula. Sabab naon? Lamun dina pikiran lamun teu apaleun kae bisi dicirian, lamun dicirian kumaha atuh engke urang. Kadang-kadang kitu para jamaah sadaya. Ari pas teh anu meunang musibah atanapi anu meunang shalawatanana jami-jami biasa, nyumput kadang-kadang jauh ti imahna, kumpul riung oge jeung saha we di luar, mung nemongkeun heuh kembali da teu pangaruh di najan dina apaleunna oge dina cirian oge kembali. Tak ulah nepi ka kitu para jamaah sadaya, sabab tujuan urang nyumponan kana pangulem, urang angkat kanu kengeng musibah teh tujuanna naon? Silaturahmi, ngiring ngarojong ngabantos kana bobotohna tatangga baraya umat Islam. Naon diantarana bobotohna dulur urang umat Islam teh dirojong dibantos ngadua, dirojong dibantos dikir. Jeung deui lamun teh mah urang teu datang pan eta teh ngajadikeun prasangka anu karaos ku simkuring kadang-kadang nahanya si anu lamun simkuring ngagaduhan acara sholawatan tara datang we naonnya kumahanya nah ngewa tah ieu sareng sajabina eta teh aduh dina hate teh tah jang hilangkeun prasangka eta sok urang teh nya ulah mikirkeun wah si anu mah da
lamun urang sholawatan oge dagengenan dadahareunna kurang lain masalah eta para jamaah dadahareun mah bonus susuguh mah bonus da urang mah tujuanna karena Gusti Allah. Saur salah sawios ulama dina kitab Qurratul Uyun diuniakeun wa min adabatil ijabati ala yaksida qada as-sahwatil batni bal yanwi ittiba'a amri syar'i. Salah sawios tata krama sopan santun cek bahasa barudak aya nama etika nyumponan kana panggulem teh ala yaksida qada as-sahwatil batni ulah ngamaksud karena hayang sahwat patuangan lain karena hoyong ngarokok lain karena hoyong kopi lain karena hoyong koeh ali bugis papais lain karena eta bal yanwi ittiba'a amri syar'i balika sejak nyumponan kana parentah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab saur Kangjeng Nabi kewajiban umat Islam terhadap umat Islam teh aya genep di antarana di mana-mana diondang kudu datang. Lamun urang teu datang karena aya paudur naon wae kitu nya paudur nama sok wawartos supaya ulah aya prasangka teh. Nah tara datang wae aya naonnya jeung urang bisi kitu sok we wawartos pangresa abdi hatur nuhun parantos diulang tapi hapunten nya abdi teh moal tiasa hadir kararasan abdi teh nuju anu atanapi bade ka anu kumaha we eta teh raos kitu teh tah kitu dasarna mah jeung tatangga mah sakuduna teh. Nya termasuk ajengan ustad oge sarua ulah ngamaksud kana hayang amplop gitulah ulah kana eusina amplop ulah eta gitu malah mah diniatan we ti imah teh Gusti da abi mah duit teh aya saeutik-eutik wae mah abi mah sejak nyumponan we kana parentah Kangjeng Nabi sejak silaturahmi sejak nyumponan kana pangulam abdi teh nya lamun teh mah aya we pas balik teh ka urang disuguhan itu jeung ieu pas balik dibere bungkus dibere besek lamun baheula lamanya dibere besek ajengan mah aya leuwihna henteu kana rantang kana dus kembae da meureunnan bedanya kana rantang kana dus make jeung dibere amplop aya eusian eta mah bonus eta mah ulah jadi tujuan eta mah bonus da tujuan urang mah pahala ti Gusti Allah sabab lamun urang tujuanana karena dunia bisi hanas urang teu nyangu di imah ka pamajikan hanas nyarita mah tong nyangu ayeuna mah naon pan itu tetangga aya acara pama cek bahasa urang nya malah mah cek ajengan mah nyanak rokok ka saha ka anu pan teu gadih acis jeung nyadak lada para ayeuna teh aya proyek. Hanas gitunya. Hanas urang tujuanana eta karena eta nepi ka teu nyangu pamajikan urang karena aya anu sholawatan di tatangga ari pas teh geus beres. Kantara di nu sejen mah acara teh nepi ka jam 8 ka jam 10 di nu sanes mah. Di urang mah alhamdulillah taralami kantara di Simpang mah pas isya beres. Di dia oge taralami sanes namanya di Cibedug oge. Gitu. Aya di nusanes mah ke jam 8 ke jam 10 sholawatan teh. Lamun aya ajengan genep teh titah ceramah kabeh cek paribasana gitu. Nepi ka geus guling gasahan eta ningali jamaah gitu para jamaah zadaya. Ari pas teh salila-lila jam 10 dibagi. Aduh cek pamajikanna teh teh geus lapar. Teu nyangu ngadaguan salaki mawa bungkus. Ari pas teh dibuka sanguna teuas dagingna hasem cilaka. Sanguna teuas dagingna hasem deui. Aduh ta eta sarua ajengan oge pas ka imah anu boga hajatna pahili mere amplop jeung amplop kosong. Manya rek susul-susul coba. Lamun tujuanna karena eta geus bahaya. Dari ustad mah geus pasti aya wae gitunya anu disebutkeun pengalaman
amplop kosong sok sanajan akhir-akhir nama sok nyusul deui. Pahili nya atanapi pahili ngaran. Nah Ustad anu ieu teh ngaranna sok jadi pikiran teh. Bawa-bawa euy anu urang mah badag geusina teh. Gitu. Lamun tujuan anak karena eta mah memang teu bisa sare. Gelisah mikiran anu urang mah sina gede. Pasti ku batur, anu batur eta teh sok tara da sabarna mah. Sok tara sugan yang pas papangi. Pahili teh amplop. Tara garam peuling we kembali kitu nya. Kembali. Para jamaah sadayana lamun urang tujuan ka dunia cilaka tah di dunia na oge nya. Tapi lamun tujuanana akhirat sejak nyumponan kana parentah Kangjeng Nabi karena Allah maka dunia na bakal untung pahala di akhirat oge pan alhamdulillah geuningan rokok teu meuli kopi henteu pas balik wah gepuk sate sangunah net keneh tapi jarangnya anu hanet keneh mah tak ieu para jamaah sadayana lamun tujuan anak hade mah sok sanaos anu tadi teh rokok teu meunang kopi teu aya sanguna teuas dagingna hasem da tujuan anak karena Allah mah meunang pahala akhirat intina urang sadaya dina ngalaksanakeun pangulam tatangga baraya iwati urang teh nu tadi teh we judulna mah silaturahmi nyambungkeun duduluran nyimpaikeun tali babarayaan mengkeutkeun tali persaudaraan supaya urang tiasa saling asah saling asih saling asuh teu saling gasak saling gesek saling gosok kitu nya lamun tatangga baraya umat Islam saling asah saling asih saling asuh di mana-mana meunang ka musibah teh bakal antusias siap gitu lamun tatangga meunang musibah teh bakal sedih. Tapi lamun urang menang papasean pas tatangga menang ka sedih teh bunga. Gitu ya. Pas menang ka bunga urang sedih. Gitu lamun teu akur mah kitu. Mudah-mudahan para jamaah sadaya ku ayana halal bihalalnya. Anu eusina silaturahmi, anu eusina saling hampura urang sadaya kenging kabagjaan dunia akhirat katenangan katentraman dunia akhirat. Ku hal eta sim kuring saparantosna ngalaksanakeun saum bari nyuhun ke dihapunten kasadayana sakeluarga we sim kuringnya ya ku sim kuring diwakilan keluarga kasadayana bilih aya sigana lain bilih deui pasti aya dosa-dosa sim kuring sareng keluarga kasadayana alit ageng lahir sitan batin mugia sadayana kersa ngahapunten kumaha kinten-kintenna alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah pamit mah aya dosa-dosa ti sadayana anu patali ka sim kuring oge ka keluarga sim kuring sejang ngapunten pisan mudah-mudahan koyana sering ngapunten ieu Allah ngapunten kana dosa-dosa urang anu patali pada urang oge anu patali urang sareng Allah dina ieu saah duwi ka dintenan kiamah amin ya rabbal alamin sarta mugia urang sadayana dikersakeun ku Allah tiasa dugi deui kana sasih Ramadan anu payun bari aya dina sehat wal afiat lancar sagrupi urusan ageng milik jembar rezeki aya dina pangjaga pangraksa Allah Subhanahu wa taala subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.